Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Walakin sareng tatapina tahzibul akhlaki ari ngadidik pirang-pirang akhlak yaskulu eta berat alal muridi yaskulu eta berat ieu tahdib alal muridi ka murid pil bidayati dina mimitina tuma ieu tana'amu tuluy ngarasa ngeunah ieu si murid bihi ku ieu tahdib pin nihayati dina akhirna kasobi saperti budak leutik atawa orok yup tomu anu disapih ieu si sobi anisadyi tina nyusu payastadu tuluy ngarasa berat payastadu tuluy ngarasa naonnya hese tarik naon buka ceurikna ieu si sobi wayah zulu sareng begang naon jasaduhu jasadna ieu si sobi wayas parru sareng koneng naon launuhu rupana ieu si sobi wayas tadu sareng banget naon puruhu teresepna ieu si sobi anito ami tina dahar allazi anu yuqaddamu diasongkeun ieu ladi ilahi ka sobi badalan barina jadi gaganti anil labani tina cisusu walakinnahu tatapina ieu si sobi idza muni'a di mana-mana dicegah naon allabanu cai susu roksan dina pokona yauman dina poe ba'da yaumin dina sababaraha poe wa azuma sareng pohara naon ta'abuhu capekna ieu si sobi pisobri dina sobar wa ghalaba sareng ngalindih hu ka ieu si sobi naon alju'u lapar tanawala maka nyokot ieu si sobi atau ama kana kadaharan takallupan kalawan kapaksa summa yasiru tuluy jadi ieu si sobi teh summa yasiru tuluy jadi ieu tanawal teh tob'an eta jadi watek palau rudda mangka lamun dibalikeun ieu si sobi ila sadyi kana susu lam yarji mangka moal balik ieu si sobi ilahi kana sadyu payah juru tuluy ngahijir mungeun ieu si sobi asadya kana susu wa yu'afa sareng teresep ieu si sobi allabana kana cai susu waya lapu sareng biasa ieu si sobi atau ama kana dahar wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti sobi ada batu ari sasatoan pibetidai dina mimitina tan puruh eta kabur ieu dabah anisarji tina sela walijami sareng kadali warukubi sareng ditumpakan patuh malu tuluy dibawa ieu si dabah ala zalika kana itu madkur kohron kalawan dipaksa bisala sili ku pirang-pirang rante wal kuyudi sareng pirang-pirang tali summa tak nasu tuluy lineuk ieu si dabah bihi ku mazkur bihaitsu yutraku kusakira ditinggalkeun ieu si dabah pi maudiiha dina tempatna dabah patakipu bakal tuluy cicing ieu si dabah fihi di itu maudi min ghairi kaidin kalawan henteu make tali wala silsilatin sareng henteu make rante walil isyarati sareng kana ieu isyarah ila kubulil akhlaki kana narima pirang-pirang akhlak ditagyiri pikeun ngarobah waroda datang naon al hadisu hadis innamal ilmu bita'allumi innamal ilmu pastina ari ilmu teh bita'allumi eta ku diajar wa innamal hilmu bitahallumi wa innamal hilmu sareng pastina ari bijak bitahallumi eta ku sifat bijak waman sareng ari saha jalma yataharro eta serius ieu si eman al khaira kana kasayan yuk to maka dibere hu ku itu khair yuk to maka dibere ieu eman hu ku itu khair waman sareng ngaraksa si jalma waman sareng ari saha jalma yattaki eta ngaraksa ieu si jalma asyarra kana kagorengan yuko mangka dijaga ieu si eman hu tina itu syar
Qala ngadawu sahal Busiri Imam Busiri rahimah boga rahmat hu ka itu Imam Busiri sa Allah Gusti Allah. Wa nafsu katipli intuh milhu syabba ala hubbir rodoi wa intaptimhu yan patim. Wa nafsu sarang ari nafsu katipli eta saperti budak leutik. Intuh milhu lamun ngantep anjeun ka itu tiplu syabba narima pamuda itu tiplu ala hubbir rodoi kana resep nyusu wa intap timhu sareng lamun misah anjeun ka ieu tiplu yan patimi maka narima pisah ieu si tiplu man ari saha jalma li eta tetep kakuring birodi jimahin kunolak gancangna min gawayatiha tina sasarna ieu jimah kama saperti perkara yuraddu ditolak naon jimahul khayli gancangna kuda bilujumi ku kadali wa ummahatu mahasinil akhlaqi sareng ari pokokna pirang-pirang akhlak anu sae ya eta ari itu ummahat al-fadhailul arba'atu eta pirang-pirang kaunggulan anu opat al hikmatu tegesna hikmah wal adlu sareng keadilan wasyaja'atu sareng kawani wal ifatu sareng karaksa. Fal hikmatu mangka ari hikmah ya eta ari itu hikmah isobatul haqi eta ngajadikeun hak bil ilmi ku ilmu wal amali sareng amal. Wahya sareng ari itu hikmah ra'sul akhlaqil hasanati eta pangkal akhlak anu sae. Qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala waman sareng ari saha jalma yu'ta eta dibere ieu eman al hikmata kana hikmah faqad utiya nyata dibere ieu si eman khairan katsira kana kasayan anu seueur waruya sareng diriwayatkeun an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulihi dina dawuhan Allah taala mahaluhur Allah walaqad ataina Luqmanal hikmata walaqad ataina nyata maparin kami urang sadayana Luqmana ka Luqman al hikmata kana hikmah. Qala ngadauh ieu Ibnu Abbas hiya ari ieu hikmah al aqlu eta akal wal fahmu sareng paham wal fatonatu sareng kacerdasan min ghairi nubuwatin bari lain tina sifat kanabian wal adlu sareng ari keadilan halatun eta tingkah li nafsi pikeun jiwa wa quwatun sareng kakuatan biha kana nafsu kana hal atawa kana nafsu tasusu anu ngajaga ieu hal al-ghadaba kana ambek wa syahwata sareng kahayang wa tahmiluha sareng ngajurung ieu halah kana nafsu ala muqtadal hikmati kana kadu kana kakuduan hikmah wa syaja'atu sareng ari saja'ah kaunu quwwatil ghadabi eta aya na kakuatan ambek mun qodatan eta nolak lil akli kana akal bi ikdamiha dina datangna ieu ghadab wa ihjamiha sareng ngajauhan ghadab wal ifatu sareng ari ifah ta'addubu quwat syahwati eta ngadidik kuatna syahwat bi ta'dibil akli ku ngadidik akal wa syar'i sareng syara wallahu a'lamu bissawab.